Kesenangan tanggung orang kehancuran. Mulampah orang di dunia ngaliwatan wates wangi pasti dirina diliwat ngaliwatan wates wangi pasti dirina diliwat. Negara urang merdeka wujudna proklamasi salaku warga negara ulah rek pakia-kia najan bangsa suku beda-beda tapi tetap Indonesia. Pak Haji Sidi Indonesia. Mulampah orang di dunia kita noh konanong mana ngeliwatan wates wangun pasti dirina diliwat Pak Haji Udung pasti diri nah diliwat Abah Kamsir sepanjang orang gumalar Mamang Boim ulak tenggatnya ikhtiar ilmu tungtutunya siar nu awang perlu disinglar nu awang mah perlu disinglar
Janun Tulang tanah Negara Tong diperkosa Ibu Haja Epon Sokomo direkayasa sakit hidup dages waktu hidup teh bakal dipindahkan tina alam lalagasan karena alam rimitan ka Putri Astina kakasih Dewi Lesmining Puri panjang lebar nama nyangakeun pangresa nyangakeun ceng 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 dangukeun ku hidup kasep Allah nun iya bagja cuk dek mere madu kolot ka dieu teh lain dek mere racun dau sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat cerah masa depan sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Burai Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok ke jeung bentrok paribasana Pandawa Kurawa ti leutik siliarah pati ti lelemut siliarah umur ti bubudak siliarah nyawa pisan keakuran sedangkan curug jelema curug batur kasaha mengkona kaeyang murid saha teteh Pandawa murid saha teteh Kurawangan Parasea jeung Parasea pan muridorna saha nu goreng tah pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun atawa ngahaja diadu-adukeun tah ka dieu mengkona tapi da eta mah ti jelema nu ngewa sabab ieu teh dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mikaresep teu anggang teu mika ngewa tuh tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan kaluar mah da eta anu jadi rebutan ti bubudak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng Putri Astina negara Astina moal kasaha sok lintang ti kahidup beunang deui ku Pandawa anu dikakawa teh mah burung kapibana deui ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk ieu nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka Putri Astina ceung jawab kejar menang
Gusti petengnya hati nira hati nira wis mama biar menang-menang Gusti petengnya hati nira hati nira Lir Kalimpudan Mega Bodara Aworlan Mega Putih Wala Salin Sumabra Salin Sumabra Raden Gatot Kaca sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun paman minta jawaban anu pasti anaki jang waler kaya agan cicing cemar bisi di paleng pek kuaing para lun maklum kasuhun ninggalin di pamrihapun tenan diteda paman kumaha sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan teu mungkin dari umur mah hidup teh geus kolot heueuh rasa pisan bogoh ka awewe eueuh teu aya teu mungkin sabaraha tahun umur teh nya kirang langkung aya 30 mah boa aya kelainan teh malahan 30 mah keur mejeuna resep yang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud aya BH we di poe da ngalepak atuh itu cicing lamun keur budak anu bener ieu teh leres yang leres cing kasep cing bisa ngolokna cing bisa ngolokna ya akan lain dunungan urang naon deh akan beda jo ke Juragan Gatot Kaca bade ditikahkeun ka Putri Astina sumohon dia teh kulaan tapi cek saya mah lain ya lain kumari akan politik udah pirasat teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan amun aya nu sajena aya nu sajena bari dieu mah ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui mah aya udang Bapak Syai jika nama mah mungkin musuh kitu cek dek teu mungkin make jeung lah dorna teh atuh kan apa meureun aya musuh hayang nyenangkeun tuh ya kulan lamun nya teh mah meureunnya lamun batu turun keusik naek mun nya teh mah itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna moal teu 7 poe 7 peuting atuh moal teu 7 poe 7 peuting hajatna kadangdut tiga nama ditabeur tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh can beger
istri masih acara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred. Jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti negara Astina sanes nampi pengasih paman putra teu acan aya maksad bojoan nya rupina itu acan aya maksad masieun ulah bade dipaksa cicing goblok wah masih teh kamina-mina teuing tong iring nyarios uap ikan nyarieun jempe we mending oge da moal dianggap sia teh eueuh pangaruh lain level dalam bicara di nukil cicing wah jempe wah cing kasep cing bisa ngolok na bager wayahna tarima Gatot Kaca keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun ngaran-ngaran rumah tangga ampun paman margi ai rumah tangga teh kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak kedah harmonis kedah bahagia dengan rumah tangga sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralu Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka Astina teh moal teh ditegor ku raja wayahna tarima kasep paralun paman paralun mugia paman ulah jadi bendu bae dek narima apa moal tah iya mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri ampun paman ulah bade maksa bae Paurnya madang. ya anak ya Wah. ampun paman dek daek apa moal moal tiasa paman urang ajar Gatot Kaca ngerakeun ka kolot Wah. tenyo inaon aduh ampun nah da kudu kitu ulu wah eta geuning amuing ngabeuring satwa aduh aya anakmu paralun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedak di luhur sausap ramuti hanap sausap dampam ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana paralun ulah dugi aha anu teu bilih kaituna baka pecah belah baka ansur sagala rupina di urang tak kitu kapalai pihak katilu kaulan naon siap pipilueun ai naon sia teh kadunungan mapatahan aduh meuni kumawani teh kumawani bangsa sia eta dunungan di papan sanes ya bilih pak ayana ai dipaksa mada moal cing jaro dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di papatahan kudu kitu cing ha notorogan sia lauk buruk milu mijah cing jawab buah ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun jeung tibatan lauk mijah milu buruk alah beres teh mah coba itu nya ya balik-balikeun maka jeung malik-malikeun sia tutung teh dibalikeun mah nun sae buah ngeledek teh mah
ngeledek ragaji ke huluna. Asa kabina-bina teh si bangsat. Jelas bawalan sabun ke Wah, sawius atuh wah. Ih, nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia. Wah, kaurang. wah Dipilueun kana urusan ieu. Ngajedog gue pawongan mah. udah Uluh. Ayana. Nuhun guys. ketrot wah Menang asuh ti zaman lemut, menang ngakon ti zaman bolon teh. Mulang tarima kunyiduhan nuhun agan. tik wah Kurang ajar pena stiker sayang tumampar. Iya, iya. Semar Badranaya barang dijejek lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Nya. Dan si Semar mah turunan juri jarian cek ama oke. Turunan uka-uka teh nu kitu teh. si gentayangan kereta Paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh si eta. Nya. Gatot Kaca. Aulad daek apa antri kawinkeun? Ampun paman. Lamun kitu sarana sirip paehan waing. Aduh. Permios. Ai. Jeung jaro udak. Kumaha lamun percayakeun ka suata mah? Kurang ajar Gatot Kaca rek lompat ka mana. Ayo Tewak. Kang Semak kapihatur ulang. Naon sia? Dek naon? Hari kasauran teh teu payus munguh diwiku teu wajar aya di panita. Teu ginding aya di resi eta kasauran teh. Asa ngeunah jang dirina. Semar teh jelema sarua aya rasa. beda teu sangsara Sakacumplang sakacampreng ngomong je. bobak ka Kang Aing teh panita dulu. Aing teh utusan Astina dulu goblok. aduh eta pas Emangnya hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing. benar Dume silaing utusan raja. eueuh Kang Teu bisa adil teh keur sararea deuleu euy. da boga harga diri Arjuna. ada Kang itu Lapur. Lapur kumaha? Lapur si Gatot Kaca teh nolak. Nampik sapa jodogan. Waduh, atuh gagal bener. Oh nya tak kitu. Wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna. Sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak. Tembak. Perbios. Naon? Antos. Ayo maju pahati gelu lawan Agan. Bapak kemana? Nyeta pot. Lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali. Hebat bapak maneh. Ti abdi teh ilmu nama sih. Percaya. Siapa oke? itu ilmu bapak akan lah Duh. Dan sembah kapihatur nuhun heula. Sae kulana da beda kana karta ge hate abdi. Da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. benar teteh Da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah. ada firasat lebih ti heula Nya sanes agan teh bade biasa we. ada dik buating Di dilekek teuing diracun ge di tumagan. atawa dilekek gini mah Eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nya eta. Kahijina mah kahijina pisan bakal mah teu bogoh we deui. teu boga Kang atuh jaga anak Tong dipaksakeun eta bogoh mah. jaga anak Iya. jaga anak raja ada raja jeding teman Masina model abdi mah asa aya tapak suang. ada akang mau abdi aku
mun si KWW nu kumaha oge seneng Doleh konyol. kedua atoh boga lanceuk norma jeung tibatan aing hayang ka ucing pikir ku si Dan normal bener. Gatot Kaca alihot Alikang. Alik. Aswatama ulah ngudag tuh Sina Dewanga. kurang warah tambah hiji seulanan nah gitu kan kedua ku abdi cicing Paling gak akan mah. Aswatamanya Aswatama. kadi silinjong Kan antep Sina Dewara kudunungan. pilih kirang tanaga ku abdi ulah cicing bunuh Dah, Cicing bener gitu. Ayo tahun jong. lamun dibere kesempatan dewek gelut jeung Aswatama tingalikeun mundur Mundur. ha Bener. Ada diuk dah. lomang dewek betara seuri naha da mineng teuing cetik di kebrus teh Gatot Kaca sadaya daya kasepuhan Aula Gatot Kaca Apa paudang? ngahina sia ka urang astina Anu tengenah nama Hatta. lah Oh, mun itu benang di canda tuh. lamun teu dihalangan aing mah Wah, ngerti malibir atuh. Bapak si Gayang. mupus keuyang maksudna mah dek daek dikawinkeun kurang ajar moal tiasa kasepuhan lamun teu daek aya dipareskeun ku ieu deh jagakeun upami salira kasepuhan bade maksa mangga samplakeun letak tak katua pakeun sapegatkeun bung salawar kaluar ke ti satetes amakan sanabi kaluar nyawa tina raga kurang ajar sawias ku abdi lah ku abdi cicing sanu gelo Kakang. Lain geule-geule tinggal kakang tuh. Itu gelo. Geus. disebut nu gelo aing Amak disebut nu gelo mah tuh. mina-mina teh tengeunah aing Geus kan bae. Tidak kelek. aduh ampun tegala mangga pati iya halingwot nah haling Aling. Aling. mudah-mudahan ya kan pilih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali Banyak matna Pak kan. Haji Sidik gitu. Abere. Nyingkah siap nyingkah pun nah nyingkah hanya nyingkah permio satu sok curi siap Do gebro he mah. ngomongohan kaing Jiga ini. alah permios klan ini dek naon siap dek neungeul ngan kapangi Leret sebentar. Leret sedikit. Ada kelengahan. Manfaatkan. kelo siap boleh dong maju ke gajah aku kemana? Nah, poin pakaputus sebenarnya. Mangga. Benar? Sok. Poin. Ngalawan siap. Poin. Awas. Usik siap. Poin. Poin. Aja. Ayo modek. Siap dulu.
ngadon ngabongohan sia. Wih. Dek naon maneh? Tengeunah we. Bapak kuring dihina. Disebut nu gelo ongko. Woi. Pakai gerakan naon eta teh? Pakai gerakan naon? Saya Wih. Ya. Awas. Alah. Siku abus. Kurang ajar. Ayo pagi sini maju. Pagi ini. Waduh. Binatang maju. Benang euy. Benang. Babuk tuman. Babuk, Ayeuna aing. tadi babuk. tarik Tarik. Oi, kalau Bentar itu Aduh. ngadengeun. kagan geunana. Cabok sih euy. Aduh. Modar sia. Bida-bida teuing maksa kan umum. Anak itu sarwana. Bah. Halo. Mamam. Mamam. Mo. Tak, tak mau dituluykeun. Kayak itu udah pilih mobil. Alah. Jangan. Udah. Aduh. Hei. si kartuman Ampun. Ulah maksakan umum. Bahagia atau Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Heh. Ieu mah aya nu embung dipaksain daek henteu. hare-harekeun. Cing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh cing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu ge dina rumah tangga teh moal beres. Cing mikir saeutik da urang teh. Pek pikir aja aku didinya gitu tak Tapi kapulan aduh ini asa bebas tapi satu teh oi benang babuk cuman tarik rock kasahakeunana tengor sia koing mina-mina teh pika giluh sia teh aduh ai pulerak barenok aya segitu deket antara kena siapa lu sok bisa ya kapanasaran ampun wanita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu kasumpingan Raden Gatot Kaca Gunirahangan Diha aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki
dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agul ku payung butut kaula pisan salira laras dupi kakasih saha upami di persanten mah merah kaca merah kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikeun naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mah ngaran kaula teh Gatot Kaca meni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki uluh moal kitu nah da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkunganana sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan negara tapi pan ayeuna masih kene ti wetan tah di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia di dinya neme disebat mulia upami hak manusia teh diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patonah turtan nafsu na anu dianggena nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebat mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener cek filosofi katilu bener cek ilmiah kaopat bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna mah ieu
tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh bijil ti belah wetan leres iya padahal cek ilmiah mah henteu ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih mah nya nu cicing bijil leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti belah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat tak panon poe biji ti kulon teh hargaan kumacek dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kali nih jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek newa kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri saya pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk leuas maklum geus kolot teu aki mamuka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik henteu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah kitu oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di malam kieu salarasna mah aki kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburanuluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tah kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun lan pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon
sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teh sanes suudon da ieu teh sanes memang kitu pamanah atuh meni teu diangepan ningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul Dajjal teh nu kitu panonas hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi tebalan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal ilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan Gumawi moal aya ajen dihormat pun di tukang ada di jebian di Malang nya tahu tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pemajikan pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahana Dewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara kitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mah ki ada hidup mah ahli ada diulik tuh ahli nah eta teh leres pijodohan ulah nah eta leres pijodohan gerak bisi teu percaya pijodohan hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empok Gatot Kaca kaduana eta awewe teh joga pruk ke bogoheun teu kudu saemara ye wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparengkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laletik ngancing ingat itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik oh gitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu salin kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna sanggup
mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibeberi ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu nya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna timalan ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh mubadir aya mubadir dina kateranganna ge pan sabagian tina amal-amalan setan aya mubadir mah timalan sanggup mangga sok geura niprek hareupeun aki aduh aki nah meni jo karaos sekanya aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah timalan mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinoku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa timalan heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapamunut ginuluaran sapanejatina kanan bau lajeng Raden Gatot Kaca meremkeun socana malam tumraping api sacidohing metus sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kase aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salamina kieu moal paur we paur salilana kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora kedah kumaha sora jeung adat genti ayeuna nya timalan sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti Wah, jadi kieu. Aduh, jadi lucu sorana. Wayahna. Oh, moal salilana kieu. Moal. Tah ngaran ulah Gatot Kaca. Saha? Ngaran hidup teh budak buncir. Dah beres saimbang teman. Budak buncir? Iya. Sugan teh budak pahati lalis. Budak buncir pinggaranan hidup. Budak buncir. Ucilen aneh nama. Tah wayahna heug milu saemara. Tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu. Nah eta raja pelaturan menang manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema Kadek sacekna teh Sae sakitu mangga nuhun abah anu meninggal ieu
mudah-mudahan itu salami na kieu Moal Wah, kan pengorbanan we perjuangan pada aya wae. Assalamualaikum Saha teh? Tuning aya tamu deui tingali wawun teu ka itu wala Saha cing? saha sepot Atuh geuning. si wala omat api-api teu wawuh we dan api-api teu wawuh Tiga nu asing. pura-pura tidak kenal heeh wilujeng sumping naon sih we marmot naon lain marmot putrana putrana Anak kan bisa kasih guru. putrana putrana ini bau saya sungguh cih karena kanjeng aduh Gusti putra teh pun anak sen nah ya kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur anceu kan untung mahina sia untung mahina kieu oge masih kene makhluk pangairan Pangeran. pangairan nyebut pangeran teh pangairan sami atuh sesepuh abdi ge ditu ngaranna teh irigasi saha kakasih teh abdi lah abdi iya Sophia lah coba lah tobat iya Sophia lah coba sampai ka depak kieu cing atuh ngaran kendaraan itu anu pengker abdi iya Agnes aduh eta Agnes bika moyong gitu di mana linggih deh abdi lan iya tebih abdi cek lan di Karamat Jati teh ngidul beras kacipina di Karamat Jati ngidul teras ke Beksek Bekasi gitu Bekasi. ampun nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik nya Wajah Nining. nya ibu Hajah Nining teteh ATM abdi nya Eta teh. Pak Wahid bade ka mana sih apruk-aprukane kulan sakaparan-paran abdi teh hidup teh kulan nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe nya maklum oh jadi urang teh di negara mana wah negara Tebih abdi teh Tebih abdi teh Alak Paul nya eta meureun pekerja atawa TKW ai TKW mah ka wanita atau Wanita. nya Tenaga kerja wanita. oh meureun ngan kade ilegal lah bisi ilegal mawi abdi teh ilegal ya teh Ilegal itu boga surat. itu bulan nah di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur birokrasi awut-awutan ekonomi pon pitu deui itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit itu Acak-acakan dia. anu kacida muringkak bulu punuk mah di departemen agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar nya Temen agama ada teh. negara Quran ayeuna teh loba hileud Barorong ya kan. nya merajalela Quran eta we meninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh 80
Da baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet. Awet utuh. Tapi kenapa? Sekarang Saprak dijaga mah beaknya. Heeh. Banyak pagar makan tanamannya. benar eta. Itu cik abdi ge. Sae, sareng abdi teh bade milarian jalmi itu. Aya nu dipilih balik ke Dupi itu padepokan naon sih? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atau Parasu. Kaula Aki leres. Puntene atuh ya abdi ieu kumawantun. Puntene anu seueur banyol Aki banyak canda nih maafin aja deh. Aduh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Duh, bisaan bahasa Inggris nama euy. Putra tetenya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh Buncir. Hah? Budak Buncir. Budak Buncanut. Kakasina teh Buncir. Iya, Buncir, budak Buncir. Ucir-ucir we Lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak. Tong tarik teuing atuh. Gua kadangun. Moal pirang ngomong na hate. Wah. Eta na hate nepi ka kadenge ka mana-mana. Eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia. Sampai tahu. Tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Dah. Ieu muhun. Ngara kacak. Merah kaca. Kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha teh? Teuing ya. Teh lu bahasa teh sok budeg. Ai kudu jauh ke asan. Bade aya nu diteangan abdi teh kulaan sepuh. Naon? Jami. Milarian Jami, sumuhun. Saha? Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasina teh. Gatot Kaca, sumuhun. Naon diteangan? Residipis teh jelema teh. Aduh, eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing disebut residipis oi. Tunggulah. Sintan banting cil. Jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam. Laleungitan wae kulan nyata ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas. Nya. Kayak gua rada gelo ya. Goblok. Jadi di pilariannya cek ku abdi Dah. dagang narkoba ongko. Saha teh Gatot Kaca. Lain aing ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana. Cicing kapan aing teh kerja di wara. Jadi penyelidik. Kudu yang politik ya. Ulu. Dah. Jadi Gatot Kaca teh dagang togel. Tapi teh intel. Intel lebih kali baik. Kajahatan nu total nama eta abdi teh intel ieu nya tibuser. Keur dikepung teh ku abdi. Keur diteangan Gatot Kaca teh. Lain. Aduh, aing ditampiling, aing da keur kieu duh. Ampun. Tahan, hate, tahan. Diajar sabar. Apa? Tak kitu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca. Moal. Uluh. Nah, sabab maneh mah tukang bohong. Maneh tukang bohong. Panojo sia. Marukana moal kabenon meureun. Kekelenan ai kabohongan abdi teh naon sia? Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput. Nah saha ngaran abdi? Tah tong nanyakeun ka bapana.
tah anak kaula cir Lan, kaharep aya naon ya mah? sok teguh ngaranna si eta saha Dijawab ku anak. Si eta? heeh Yae, yah budak-budak kueun punten abah. sok cing ngaran kuring saha cir Oh gede bohong sia hirup teh. uluh mun kasar gitu nah saha ngaran kuring Make sopiala cuba anu teh jauh-jauh. oh saha Si cepot. uluh Hah? Budak pesantren teh atuh. Ulah lawora itu budak pesantren Ulah dianggap laduni amuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing ladu nama tuh apalun euy burukan teh kan. Ya bener cepot. Atawa Astra Jingga ngaranna ya. lu pantes saya berada di bejaan feeling ana jauh-jauh dewek nawe tenar beureun Beda kesor berarti. Beda menang di TPI. sok lalajo udah di TPI Jadi apaleun sok ai kuring Anu tukang ngaranna Jawala. Gusti nya waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pesantren mah geus kajero Iya. atuh. atuh da dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih tara suudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu Eta mah nu meh bisa macana karek bisa wabillahi roti. tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur cicing sia di mana cing kuring deh Pokona di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar. Ya, ih uluh sok nyahoan urang mah ya. Tong lagi aja. kumaha punten sepuh lan percanten abdi Wah, punten kulan seueur banyol abdi mah ken bae. nya keun bae eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal ya di mana cecek ulan kinten-kintenna panggihna abdi panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana di negara Tirtadahana ya tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun ada jago tanpa terkalahkan Wah iya. betul. Wah hebat memang resepkeun Gatot Kaca mah kanu kitu Ai kana gelut mah. pada gelut pada ahlina Ahlina atuh bisa jadi. tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh oh kitunya iya ulah urang kitu euy boga pasporna Ada kudu make paspor. nya bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk datu mentas ka itu mah kari eta Beli boga ilu. wah ngasinai bade ngiring nongton mah ka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da gengsi Ai meureunnya gengsina gede gede. Gengsi. Oh, padahal pasti sia minta jajan maka aing. Ya. Kawas alus we. ya tidak naon ai bade ngiring mah ulan tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir Wayahna we panganterkeun deui nya Mang. iyalah tidak naon tangke di jalan lamun arah lamun campelak karena togeun urang podarana ya udah
aing ngerakeun mah tak kitunya mangga ulah mangga jik usir aingnya memaneh dek lalajo bareng tajeng cepot jeung dawala Ridho ka Iwan uing jeung makieu. hayu cir teu naon cir hayu jeung akang hayu lah teu naon cir nya ai dek lalajo mah kitu tah omat ieu teh adatna adatna ieu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we ulah dipungpang laksanakeun we goreng adat bisi ngamuk insyaallah teu nyaho ngamuk di jalan dijejek we inget tingalikeun heeh sagedena ge tanaga nu kitu patut kusi laing dan kayak gitu kang ku aing pengkek irungna ujung ngamuk pugu dan sering dibanteng sakitu jikcir Nuhun atuh abah dohana WA. Bade lalajo sae marah ye nya. pek oh berarti Ayo menjemput. hayu sepuh hapunten atuh biteu teh nya teu acan tiasa naon-naon teh keun bae anu penting mah panganteurkeun anak kaula pangapingkeun pangyaringkeun sae pada permios abdukulan pada beli kasantenan abdi nya mangga wah hapunten atuh teu tuang heula nya mun tita tadi atuh ngomong kitu teh ya sumuhuna tuh pada permios saya kene ka rumaosan mah kumaha engke ya senang duren sok sami atuh sareng abdi nya kira bade meser atuh amangga we geura angkat sumun permios rupa pisan jelema ngulus lampah pun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala sejang ngajugjug nagara tirtadahana sedengkeun di negara tirtadahana teh parantos lami ngayakeun saembara ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun saembara saha anu tiasa ngelehkeun jago saembara hadiahna nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun aya dina papangungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kabina-bina nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago saemara kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kengeng giliran anu jadi panitia saemara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma pamana ieu sang putri iwari parantos ka-20 dinten jalana saemara ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun sedengkeun ieu saemara teh bebas ditongton ku sajumlah hamba rakyat negara anu isalan mah komo dugi ka ngajajar tuangan cocoan jeung angean kitu kaayaanna atuh ieu alun-alun nagara Tirtadahana jadi lautan jalma wah panono anu ti tebihna anu ti caketna
Kampung Padesaan pada Buddha nonton sayembara. Panitia sayembara Tirta Kusuma parantos aya di tengah lapangan. Kakang Pati, parantos siap? Iya siap. Kesenangan tanggung orang kehancuran. Mulampah orang di dunia Tengah konana manat Tengah konana manat Ngaliwatan wates wangi Pasti dirina diliwat Ngaliwatan wates wangi Pasti dirina diliwat Gelar tertiangi negara orang merdeka wujudna proklamasi salaku warga negara ulah rek pati-atia najan bangsa suku beda-beda tapi tetap Indonesia Pak Haji Sidi Indonesia. Mulampah orang di dunia Kita nuh konana mana Ngeliwatan wates wangun pasti dirina diliwat Pak Haji Udung pasti diri
merdeka perjuangan Nusa Jati putra putri Indonesia Bajanun Ibu aja epon sokomo direkayasa sesekar liwang sakaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang gilang gumilang mana raja Rayina Raja Pamana Putri anu jadi panitia Saemara parantos aya di tengah alun-alun Tirta Kusuma Kakasina atuh teu sabarna anu nongton sorakna cek panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia ya darah keluar Mangga antos nah ainu lalajo abong bebas abong bebas panuhun dina waktu ieu nonden dinten ke-20 ieu nguningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago Saemara kakasihna Kakang Tirta Sakti Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan Palih Ti Kidul pamilon peminat mengukur hiji deui Wah saja kurang aja nyaeta kakasihna Prabu Bima Kendra ya Bima Kendra rip nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon baca dihaturkeun ka patugas keamanan iya supados tiasa ngatur anu nongton oge anu nongton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan jadi penonton anu tertib atuh supados diatur nate anu penek ti payun anu jangkung ti tukang atanapi anu dipayun salik saya anu dipengker tiasa tati anu isalan Palih Ti Kidul jajarkeun dirinya ka ibu-ibu aya naon saja
panuhun nonton ulah bade ngahiji sareng pameget. Nah aja. Bilih aya nu kokodok. Kesempatan Eta oge sakedik agengna bakal ngaganggu kana lansarna ieu Saemara. Ya. Atuh sajabi ti kitu Nah, kanu isalan atanapi kanu jararajan cangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae mikeun eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah. Inggih. tong sampah. Ciptakeun puseur dayeuh anu bersih. Ciptakeun puseur dayeuh anu endah. Inggih. Kalayan henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara. Wah, beres. Pasti atuh Den. Sajabina ti kitu nguningakeun anja. ieu Saemara teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra. Ieu Saemara aya pelaturan anu kedah dijalankeun. Naon aja? Jeung, naon aja? Kahiji teu kengeng nyanak pakarang. Kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kengeng di sana ka pakalangan. Inggih. Kadua dina prungna kopi kalan pati teu kengeng nyolok panon najong larangan. Inggih, mangga. Mangga aja pelaturan. Katilu teu kengeng aya tungtutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat boh pihak jago semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot teu kengeng aya tungtutan tapi kena bebas ku cara hukum Saemara. Geus perjanjian ja, geus perjanjian. Kalayan aya pelaturan anu anyar Aja, jak Bang. ayeuna mah bebas. Bebas naon Ti bebas. dinten ieu hasil gempungan tadi wengi Saemara bebas dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun. Oh laras, bener. Eta ja. Kange ngahinarkeun eta kajadian Sumohon. dihaturkeun ka ibu-ibu dina tontonan ieu ulah ngange perhiasan. Wah, beres. Gua ada gawat. Sakedik ageungna eta teh mancing kajahatan. Beres. Ulah pamer. Inggih, mangga. Beres. Sakitu rupina. Mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas. Margi dina danget ieu teu acan aya deui anu daftar. Mangga Bima Kendra diaturanna lagi. Buat kapos semut gitu woi. Yai Danawati. Mudah-mudahan lah poe ieu jigana bakal kagonol ku akang ieu. Bima Kendra. Muat tani. Sadrek Bima Kendra. Iya, parantos sayogi tanaga emutan. Iya, geus. Kurang hafid ya. Uninga kana pelaturan. Apa? Teu meunang nyolok panon, teu meunang nyekek. Teu meunang najong larangan, teu meunang mawa pakarang. Naon bae oge? Sae nuhun. Mana jago Saemara na? Rupina Bulan. dihaturkeun ka jago Saemara. Wah. Woi, iya, Edo. Ayo semut teh. Oi.
mula lajo nepi ka kawas lulut tadi lu. Di lokasi kemarin eta. Meni kasih urut. Tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh. Acan we. Pantes teh keuna ke barigu ela lajonya euy. Ya pantas teh keur ngadar mikot. Aduh. Mang Cepot. Naon? Alah, Aya jajan nu si util. Mang Cepot. Naon? Hebat awewena geulis. Heeh, pangna disaemarakeun geulis. Mang Cepot, hayang milu saemara Mang Cepot. Hah? Hayang milu saemara. Saemara naon? Bogo ka putri. Bogo ka putri. Heeh. Ayo soal bogo mah tong borosi laing da dewek ke hayang. Ngan si ngukur ka kujur, daekeun putri ka si laing. Sing nalipat maneh. Datang kelang mana sama dah. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Bikin malu loh. Bego. Kalau jadi manusia itu harus ngukur ke kujur. Paduli ceuing jadi campur aduk oge. Nu penting mah jangan sampai teu harti. Tolong daftarkan Mang Cepot, saya mau ikut saemara. Aduh. Bang daftarkan. Ya, pocong. Hiji, dua, tilu, opat, ayah keneh karep pikeun ngalawan. Ayah keneh, burura, ayah keneh naon, ayah keneh. Jadi Dahanawati samet ngimpi meureun Kang. Doraka jempe atulanan. Doraka tinu kolot meureun aing deh. Bisa jadi teh kula. Hampura nyai. Dapur ieu. Haya! Hidup. Nguningakeun kaunggulan tetep aya di jago saemara. Hidup. Hebat ah. Sok tang-tang deui saha lah. Beres. Kagok. Jangan diteas kerja. Setengah jam deui upami teu aya anu daftar, ieu saemara bari ditutup. Oh gitu Cak. Mangga paliti wetan aya. Paliti kulon. Kidul. Paliti kidul. Paliti kaler.
tah aya tah Coba we sukana saha sukana tuh pijodoh. abdi ya bade daftar lain si buncir mun keukeuh Oh kan baik udah daftar. antep cenah dipaehan ah Garuda punten bawa kulan dia tuh. tah ka kuping ieu teh bebas saya marah teh saurna teh leres abdi bade daftar kulan bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan saha nu rek geludna itu rerencangan abdi tetangga dekat saha ngaranna namanya budak buncir wungkul budak buncir Sutisna kapungkur mah nya nya Tetangga dekat eta mah de. cobi cenah ka dieu heuy bawa ka dieu oh iya bukan ini bawa si buncir Sir ye eta goreng patut pantes datanya juragan Gatot Kaca cepot montong daftar sia mangkaning loba jelema kedua Gatot Kaca ka mana ya Wah ku seueuh di kieu. tah aya tiluan baru daftar karunya gede kahayang nama keun antep cenah dibabu ku patih geura Lain gede hate. cenah dibabu ku ieu ku jago saya marah sok cenah modar abe aku dewek teh tega dipaehan ai kitu mah kuleungeun batur Bisa kudu dari diceuing dosa dikuatkan baik kebaturan apa. saha ngaranna Abdi budak buncir di mana di tutugan Gunung Parasyu. oh urang kampung Oh, mohon ampun ini tak pangna cenah dipaehan oge ngerakeun leu Ngerakeun bawah teh. ngerakeun eta ku kasar ngomongna teh bogoh ka putri bogoh. wani gelut sak tuh ai kawani nama gede Ai kawanina mah bener. obat teuing ampun tapi dina saya marah ieu teh cir teu meunang mawa pakarang Siap, teu meunang nyolok panon siap, teu meunang najong larangan siap. Siap. ngos tobat ari ieu anu pengker abdi kulan saksina sawios lah tapi ieu teh kengeng aya jalmi salian ti jago di tengah lapangan sawios anu bade kasisi we ieu mah jajab pungkul nya teu naon Daftar ongko. paman kulan siap mangga paman mana den Perbatang baru gitu tah. iya naon ieu teh karunya gugu we karunya bisi heureui sanes aduh anjir sia wah bonteng ngelawan kadu atuh Awa beunang. macam gepeng cilaka kelas berat diadukeun jeung kelas ringan cir wani ka kaula eta ku wani eta sugan gempeur sugan naon oh riuk-riuk teuneng pisan sia teh ya kitu teh hawa awewe mah sana jadi singsiran ku uka-uka ge da tetep we neuk treugning ngaranna budak buncir Ya, mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun ka anak raja saya nuhun atuh. sakitu we kulan mangga anu pengker supados ka sisi lapangan wae sae kulan cir Ini ngajareun tah.
hampura we akangnya Ya, dabongan kahayang si lain ya tenang lah. omat ulah nyerahkeun kakak di mana aya kasilakan Wah, da upami silakan teh aya tuntutan naon-naon teu ya tuh ulah lalawora mangga atuh wilujeng ngeklen ieu wileuyan cir Khawatir Kang ah. samet dieu meureun aing panggih teh Oh, iya dang. aya kacir nya coklat punten pemaihan kana sakalian doakeun emang cepotnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wek dek beli boeh na. Kedung kusi lain. Tahlilan dong. Aku mah hirup ya aing mah. Bedanya nu tereh payah mah tuh. Ada Baik Kang. karunya si Bunjir euy. Mangga syok. Maneh nek nyerang atau hayang diserang? Umadinya we. Kumaha halusna? Ya, jika atuh. Tarik atuh. Nang tang abang bebenyit. Aduh, itu. Orang tarik. Aduh. Loh, hampura dulu sih. Hampura. Aduh. Ish. Kuatan mana euy? Aya perlawanan. Cing sok males. Punjene atuh. Sok. Enon teh. Wah, hebat Bunjir. Oi. Weh, hebat sih ya. Sok. Sok. Allah, oi, budak Bunjir hebat, oi. Hebat, oi. Tunggu, oi. Hebat Sojer. Perlawanan Sojer euy. Bunjir. Bunjir. Untung aya perlawanan. Anjir, tunggulanana hebat si Bunjir. Nguningakeun pun adi teh. Bilih para wargi teu acan uninga. Eta si Bunjir teh pun adi. Kang atuh. Nomor saya geuning euy. Pena stiker sayang tumampara. Iya ge. Ieu patih anu kasohor galak jago Iya ge. ditampilin ku budak Bunjir ngalepak teu emut di bumi alam. Teu sangka teuing teh. Teu sangka teuing Bunjir. Aduh, pun adi. Aduh, teu sangka teuing Jir. Nuhun Jir. Maneh teh sugan teh sakti deuleu. Ya. Hebat deuleu. Omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh, Jir. Teu sangka teuing.
Hebat cir tersangka teuing. Aduh. Banget tinggali Persia. Jangan roboh. Paman, oh Kakang. Kakang. Aduh, kumaha? Allah. Aduh, ampun. Aduh. Tersangka kumaha ya? Hebat buncir. Wing tereh kawin euy. Sorak kenal dia. Tinggal itu papangungan putri di lingkung ku buta-buta. Ku buta. Alah putri narek aya nu maling. Putri narek aya nu maling. Tolong aja. Buncir. Tulungan heula itu putri salametkeun heula. Anu mana Tuh, paling? anjir. Wow. Si buncir dulu bisa ngagajleng meni luhur. Cing, bantuan mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Abdi. Paman. Paman. Ayo Kakang. Nyai, tingali paman maneh silakan Nyai. Sama marah pada Melayu. Ngalaka ayeuna Bongana bangsa aing dek milu sae mara teu ditarima. Eueuh deui carana ieu putri dipaok wae. Kurang ajar. Bibi mah tingali aya buta. Kurang ngajar sia. Wayahna Nyai. Punten Nyai. Tulungan kaula. Tenang. Kemana putri dah euy? Hah? Oh, siap. Dulu. Aduh. Siap. Curi. Wah, menang jodoh aing. Menang jodoh. bener. Waduh. Awak itu. Ya yang nyaho dulu. Kemana lu? Alah, amit. Ya. Bangsa. Sokot, Mama. Awak aja dia mau. Wakil ngaregong. Wakil keketayapan. Wakil direret. Sok Kang. Ai batur di pangku. Ai henteu. Kabina-bina teuing sia.
Pangken saya marah teh maneh buncir. Ya mohon. Aduh, ampun teuing. Eta mah bade kersa nuhun. Teu kersa abdi bade wangsu. Aduh, ampun teuing buncir. Neng dari rumah tangga teh kedah sakinah mawadah warohmah. Kedah bahagia ari neng teu bogoh mah abdi mah bade wangsu deui we neng. Tong da moal maksa neng. Ampun Gusti. Ampun teuing. Ieu Dewi Dahanawati ceurik ngabangingik dina lahunan budak buncir. Di antara daek jeung teu daek. Nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek. Jadi Raden Gatot Atose tobat geuning ieu teh sadaya-daya ieu teh budak buncir leres saha nu salarasna kaula Gatot Kaca ti nagara Amarta. Aduh ampun teuing. Agen. Agen. Wayahna init. Moal ngawin, lain moal ngawin, aya nunungan. Init. Omat ulah bebeja geus beunang. Aduh, agan ampun Gusti. Gate budak buncir teh. Ya, halo, ampun teh kakak. Saha sesok mau kan nog deh. Saha nu dagang togel teh. Aduh, ampun teh. Aduh, ampun teh. Alhamdulillah jang. Geuning. Neneangan Gatot Kaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor. Oh, neangan cai nyuk curug leuwih. Hapunten kasadayana pamirsa muga-muga we boh anu aya di TPI di dieu sadayana anu aya di payuneun TV muga-muga sadayana paranjang yuswa arageung milik. Amin. Pakang saparakanca nyangakeun sabrang salayan we lebet ka sabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten mih ngalamun. Amin. Ku kituna permios sanes teh sono pamitan sanes